halarese nganggur wae ya Allah ya Robi. Hayang jangan pagawean gitu. Kudu kumaha ieu carana ieu nya. Jangan pagawean mudah-mudahan arek ka Abah sugan aya Abah di luhur. Gila gitu arek jangan pagawean ya ka Abah ya keur nganggur berbulan-bulan geus teu boga pagawean. Itu Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Oh, ya Abi di mana di Kambangan, Bah. Bade Priyogi ke Abah teh. Oh. Itu banyak. Aduh. Kumaha cager? Alhamdulillah, Bah. Abah, Damang? Alhamdulillah saya. Oh, iya. Aduh, ieu teh Abi teh. Juk-juk angang dia teh teh. Hayang mirarian pada melan. Di bumi teh gaduh jeung dahar-dahar acan gitunya ya Abi mah. Hayang gitu boga pada melan anu matu bah ieu teh Abi teh. Hayang jelas di mana we Abi mah jangan pada melanana. Da mana naon wae Abi mah, yang penting mah halal gitu bah Abi mah. Oh gitu. Nya bah Abi teh. Hayang yang pada melan kono mah. Di mana wae naon wae Abi mah ti warangna. Nya. Warang apa mangga, arek ngurus sekolah mangga. Naon wae. Pila meureunannya. Nah, di mana wae pokona mah Abi mah. Aya nama zaman loba pila aya. Zaman loba pila meureun aya nama gitu. Jauh Abi teh di Kambangan, Bah, Kambangan Lebak gitu. Nu ari ka Cigaok. Itu bumi mah an paling pojokna Abi ge gitu. Tos bara dinten nganggur. Boro-boro dinten-dinten berbulan-bulan mana istri teh damang deui. Tiap bulan teh ngan ka rumah sakit teh, abi ngan ka ditu nginjem, ka dieu nginjem di sangsara we geus. Ayeuna aya jeung ka rumah sakit teh aya jang dahar, Bah, abdi teh, Bah. Kudu kumaha carana abdi teh hayang kitu, Bah. Hayang nuhunkeun minta pada melan ka Abah kitu. Yang di pangmirariankeun. Pan Abah mah bujang-bujang gaduh pada melan. Saha jenengan teh? Aming, Asep Aming. Oh. Abah mah bujang-bujang gaduh pada melan sep. Abah oge pan istilahna ngan ukur diuk unggul kieu. Teu boga pagawean, tapi seibaratna memang ari jelema mah diwajibkeun ikhtiar. Iya, Bah. Ya sedikit banyakna urang teh ikhtiar kumaha carana lah. Nu penting urang bisa usaha, bisa maraban kulawarga anak jeung pamajikan. Iya, Bah. Pan memang kewajiban urang sebagai kepala keluarga maraban anak jeung pamajikan teh. Titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tah ayeuna kieu paling ge Abah mah ngan ukur bisa mere saneat nya. Tah ari Abah mah Iya, Bah. ngan ukur bisa mere saneat. Iya. Hakikatna mah tetep Allah Subhanahu wa taala. Iya, emang. Pan Sabab eta mah Bah. Sabab. Ari manusia mah pan kieu la hawla wala quwata illa billahi aliyul adim. Iya. Urang mah teu daya teu upaya angin Allah nu kawasa. Iya, Bah. Sadayana ge kagungan Allah, sampean kagungan Allah, panangan kagungan Allah, cepil kagungan Allah, soca kagungan Allah, urang teu gaduh nanaon. Iya, Bah. Tah urang teu gaduh pada melan aya nu penting urang ikhtiar. Iya. Dibarengan jeung sabar keur ngabelaan rumah tangga urang supaya tetep renggenek teu aya kakuranganana. Nu penting urang mah bisa-bisa dahar we nya. Iya, Bah. Nu penting urang bisa-bisa dahar we. Jadi alhamdulillah wa syukurillah aya jangan Abdi juga aya pitunjuk ka dieu teh gitu pi warang ka dieu we coba cenah ka Abah gitu. Oh nya mudah-mudahan atuh ku Allah Subhanahu wa taala jangan asep sing kenging pada melan syariatna meureunnan ka dieu ka Abah dari Abah mah. Nya. Naon atuh pan teu bisa nanaon ari Abah mah. Istuning kawas cenah kolot teh kawas kolotok buntal gantel dina beuheung kebo teu nyaho nanaon. Mur keletrek we. Aya bae sok papaehan wae aya abi mah jelas Bah di ditu ka dieu ge hayang ngarokok ge nuhunkeun heula Bah ieu. Oh kitu. Nuhunkeun di jalan ka babaturan teh kabur rokok-rokok acan coba minta rokok sabatang mah arek leumbang ketemu arek naik ojek teh gaduh acis. Arek naik angkot komo da kudu mayar meureun. Daerah teu mayar mah tibang turun da rungkul gitu. Ayeuna naik ojek di babaturan tetep babaturan teh kudu dibayar Bah. Aya 5.000 kita daripada ieu mah mending mapah we di ditu ka dieu teh gitu. Di itu teh tadi teh hampir jam 12:30 lah belok-belok teh itu nyatanya ka ditu ka dieu ngan pagawean Bah gitu. Juga nanya ka ditu keur karosong pagawean teh ayeuna mah
aya nu ngabejaan coba ka abah ka luhur ka abah war segitu Oh gitu. nya ditanyakan harga cenah anu gaduh saket tila saung ema coba kadinya abi teh Oh coba gitu. aroskeun we ka istri ka ibu-ibu can dilebet mang cenah gitu abi teras ka lebet ka dieu gitu. Nya. Pan ari abah mah ngukur kieu tukang nundutan. Hmm. Tah jadi abah mah paling istilahna Nya, masihan jalannya. nya. Urang kudu sabar jeung tawakal. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala maparenan rezeki milik sareatna urang digawe. Nya. Mudah-mudahan atuh urang sing meunang pagawean Nya, Bah. ngurus rahayu berkah salamet anu gede gaji anu nyaahkeun dudungan ka urang. Amin. Eta nu ditiangan ku abdi bah, beneran bah. Jadi ari dudungan nyaahkeun mah ulah hayang kapake capek. Capek. Nah, jadi kudu kapake teh. Kudu dipikanya Nya. kudunungan mudah-mudahan yang Asep sing bisa dipikanya kudunungan abang gue bisa ngadoakeun nungguan. Mudah-mudahan doa ti abah tiasa manfaat da upami aya malaikat ngalangkung mah langsung diserahkeun. Yang Asep pasti kenging pada melan gitu. Pendapat abah mah tapi mudah-mudahan da urang mah ngajalankeun sareatnya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun urang rajin salat daek salat pokoknya mah agengkeun maca sholawat. Oh gitu bah. Mun agengkeun maca sholawat rek sholawat naria, rek sholawat pati, rek sholawat istighosah, rek sholawat Muhammad mangga sholawat mana wae anu bisa laksanakeun entos salat ya bangsa 100 kali we. Iya bah. Jadi kadang-kadang kan aya abdi mah loba pohonna bah gitu. Nya. Dikarenakan teh aya jang ieu nangis boro-boro inget kana ieu cenah kumaha isukan we gitulah Allah gitu. Ucap pacok we gitulah. Sok abah ya mere sholawat istighosah nya engke balik amalkeun lah istilahna dituliskeun oge bisa. Lamun bisa seorang mah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hud biyadi qolat hillati adrikni ya Rasulullah. 100 balik. Coba tungtun heula pan abi mah teu bisa bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hud biyadi qolat lati adrikni ya Rasulullah. Jadi orang minta tolong ka Kangjeng Rasul, mudah-mudahan orang di paparinan karamat syafaat mujizat keberkahan keselamatan uman tenang lamun urang rajin ngawas sholawat. Anu mudah-mudahan nya paling oge meureun hari abah mah bertiasa masihan cai ieu. Cai di ai tos dieukeun mah mudah-mudahan sing aya mangpaatna sing dijabah gitu paminta abdi gitu bah abdi teh. Amin. Geus capek bah abdi teh. Hayang gaduh acis kos batur gitu bah, batur mah korban itu ieu boro-boro urang mah ceun teh. Hayang korban bah ceun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Pokoknya masih menang pagawean loba minta hanya minta urang kasihnya dileueut we dileueut sabeungeutkeun nya. Amin. Coba bismillahirrahmanirrahim. Siapkan bah. Ya sok saeutkeun. An ieu teh abdi teh bade nyarios bah. Ti kamangan ka dieu teh abdi teh gaduh bekel bah. Teu tiasa Asep teh teu tiasa ka abah teh masihan kanggo jang ya pan ari sabab mah kudu aya cukangna. Cukang teh pan kudu aya sababna nya bah. Kemudian ai abdi mah hampura we tangan kosong bah ai Mang Asep bah ieu teh. Dengekeun ari abah mah jang Asep. Nya bah. Nya.
teu boga pikiran kaditu kadieu bebas selalu gina kulantaran ceuk abah oge tadi oge geus dibejakeun la wala quwata illa billahil azim. Abah mah teu daya teu upaya angin Allah nu kawasa. Abah teh jalmi bodoh, abah teh teu tiasa nanaon. Namun upami dikersakeun ku Allah mah insyaallah diijabah sinareng dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ta mudah-mudahan yang Asep sing naon ngaranna teh sing kenging pada melan anu tetep renggenek anu dununganana nyahaeun ya teh mah bade dipilah bade di mana wae teh langkung Allah Subhanahu wa taala menakeun wios teu kedah masihan naon sababna kersa ka dieu rurumpaheun ka dieu geus alhamdulillah aya pitunjuk ti Allah Subhanahu wa taala nya kulantaran ari abah mah tadina oge meureun ilmu teh kagungan Allah. Hayang nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu keung, merek kanu daek nya, kanu poekeun kaena Jang Asep. Keur susah teu ngarep-ngarep Jang Asep. Abah mah da Allah ieu nu ngaijabahna mah. Ieu teh arek nganambut kitu jang malikeunana teu gaduh. Tah kitu ayeuna mah kieu Jang Asep. Mudah-mudahan ku Abah didoakeun. Ya. Mudah-mudahan mapahna ti ditu ka dieu sabaraha lengkah. Ku Allah Subhanahu wa taala dietang ibadah kulantaran memang ibadah urang rek nulungan kula warga hoyong janten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi istilahna ulah aya pacogregan ulah aya itu ieu ceuk barudak mah kudu waluya di mana perlu kudu aya eta bahaya abdi mah yang kudu ilmu teh eta bah gitu didoakeun ku Abah pokona shalawat nu tadi nya bah apalkeun nya pokona mah ya 100 balik lah nya bah atau salat nya bah ya gitu hari itu mampu 11 lah 11 balik enteng-entengnya bah gitu nya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngijabah itu nu ngijabah mah sadana ya Allah hari urang mah sifatna manusia manusia mah teu tiasa kukumaha nya model Abah oge Abah kagungan Allah sadayana kagungan Allah lamun ku Allah terus dicabut nyawa ayeuna rek kumaha teu bisa nanaon ngan ukur ikhtiar tapi memang mending keneh bodoh alewoh iya bah dari pada bodoh katotoloyo hari bodoh katotoloyo masih di bodoh minimum nanyakeun pisan tah hari kitu mah nanyakeun tanya gitu mudah-mudahan sing aya barokahna amin sing aya hikmahna didoakeun ku abahnya pokona mah sing seueur milik seueur rezeki sing amin bah eta nu kudu dicontoh ku abdi teh bah abdi mah hayang gitu kos batur kitu nya batur mah di ditu di dieu loba nu korban urang mah cenah aduh boro-boro jang korban meser hayam oge kamari langgag hayam teh kapika pula meserna 200.000 ngagantian ya acis batur bah gitu bah lalu hajang kunci teh lebaran haji ngan kakulah murag ari nyangka mah cek pamajikan teh beusin ku batur Pak anu nyokot hayam teh geus 20 di teangan teh ini kulah hayam teh aya di kulah ngambang bah jadi abdi ngagantos atas batur bah 200.000 korban ngaranna nah eta gitu eta teh korban pikiran korban perasaan korban duit ke ngagantian korban abdi teh 200.000 bah tos ari nu beunghar malin korban kurban eta jadi korban abdi mah jelas eta korban eta yakin korban eta ai ku pamajikan teh ku istri abdi teh ditinggali papa cenah hayam teh aya di kulah begitu cenah gitu datang anu gaduhna teh ka abdi aing ngambek mah henteu bah jangan hayang minta kumaha carana ieu mengaming hayam aing diganti apa moal aing diganti we dah cenah ku ieu tah ku si bae tah nya mudah-mudahan sing aya gantina deh nya sing aya gantina nu leuwih gede nya amin bah nya da kitu atuh ari Abah manganggur bisa ngadungakeun nya bah ngaranna ge kolot nya ari kolot mah da rek mantuan gawe geus teu kuat daya pikir naon atuh tiba-tiba emang hari Abah lamun sehari-hari sok di mana we Abah leungit teh hari Abah mah teu pararugu janten mahya gitu terang mahya henteu teh terang diunggal imah sok aya gitu di mana we ieu teh leresan keur aya di dieu gitu biasa di ditu di saung aya apa sok aya nu manggil gitu ke mana gitu ke Banten ban kamari ge Jakarta gitu kamari ge atau sejarah di Cirebon di Cirebon terus ke Bandung terus ke Cianjur ka itu ka mana ka Dupanak ka Dupanak nya bah tapi oge geuning Abah mah nya lemparnya gitu pan digusur batur heeh geus kolot mah digusur lempar Abah mah aya abdi mah di bumi teh di bumi we bah gitu da teh gaduh ganaraan acan kos batur mah baroga motor abi mah ban age teh gaduh
Ai putra mah hayang Pak coba meser motor, coba kerang meser motoran coba beda gitu. Mudah-mudahan sing jadi motor beneran gitu gitu, Bang. Ya alhamdulillah orang geus itu teh mah lamun geus bisa kana motor geus alhamdulillah. Coba abi mah biasa kana motor dah hayang kos batur gitu mojek. Mudah-mudahan sing kabeuli lah. Ya amin. Sing kabeuli motor heuda ayeuna mah teu boga motor tinggalin ning zaman tinggalin Bah zaman ayeuna mah. Era ayeuna mah poe ka jalan cek batur bade mirarian batu ali cenah. Benar gitu. Yang mudah-mudahan aku Allah Subhanahu wa taala sing diijabahnya. Amin. Pagi hari Abah mengantur bisa istilah nama kadoakeun. Amin Bah ya abdi ge nyuhun doana di Abah sing ieu naon sing manfaat ya Bah ya. Doa ti Abah gitu abdi ya. Ayeuna mah ieu Nya Bah. tong keueung. Nya. Coba mangkat ke pangaosan. Nya coba. Seueur alim ulama, Ya. ustad, kiai. Tos diterangkeun di mana-mana. Nya. Yen anu kabungan nanaon teh aing Allah nu Maha Peunghar. Nya Bah. Allah nu Maha Kawasa. Nya. Ayeuna mah kiai, ulama, ustad, aya MUI Majelis Ulama Indonesia. Eta teh MUI Majelis Ulama Indonesia teh eusina teh kiai kabeh. Label halal oge ti anjeunna. Label halal dadahareun label halal di MUI. Jadi urang Hari abi mah jalmi teu jalmi bodoh Bah jadi teu terang apa nu kieu Bah ya abi mah cenah. Geus upami aya pangawasan ngiring Ya. gitu urang sakedik-sakedik lah istilahna. Ya. Miceun kabodohan ngadatangkeun kapinteran. Apanan disebatkeun ku kiai ku alim ulama oge nyaeta naon istilah nama nuntut ilmu teh wajib. Eta teh Bah. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi nuntut ilmu teh urang teh wajib. Tolab ilmu teh wajib. Kanggo jami muslimin muslimat. Sadayana kanggo umat Islam diwajibkeun nuntut ilmu teh. Abdi bade permios Bah, ieu teh sanes kirang sono ngobrol-ngobrol teh aya ngobrol mah. Hoyong gitu nya resepnya banyak gitu itu untuk berpengalaman gitu banyak nya. Ya air luang mah teu bijil di urang kan bijil di pada orang gitu ya Bang. Ya abdi bade permios dia ampura Bah. Abdi tangan kosong pisan ya Bang. Ampurannya banyak sok sing dijawab ya Bang. Abdi tangan kosong pisan teh. Sabios mun. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.